kagila-gila teuing hirup teh. Unggal poe teh ukur ka sawah, ka leuweung. Ti Senen datang ka Minggu, teu teuing aya kasebutna tanggal beureum. Pimanaheun teuing siga batur, montong siga batur mah, ngatikanan aya weekend sagala. Atuh tahun kali aya dibawa ulin kudu jadi salaki. Ieu mah ti barang pruk rumah tangga nepi ka kiwari budak geus jebrok. Can teuing ngalaman ulin siga batur, ka basisir boh ka mana. Nasib batur mah wan cikiwari teh bobo siang teu kitu midang di jalan bari geus dangdan. Ieu mah datang ti sawah disadiakeun kumbahaneun kot ka saabreg-abreg. Bisari pamajikan Mang Kusmin ngadon gegelendeng di dapur. Golombrang, weng, weng, weng. Di dapur aya sora anu ngagolombrang, dituturkeun ku sora anu ngahiung siga barang anu muih. Ngaluarkeun sora matak peureus kana ceuli. Tayohna Bisari ngarasa capek jeung kesel. Antukna gegelendeng ka mana karep. Wadah kumbaheun oge kuat ka ngagolombrang. Teuing murag, teuing ngahaja dibebeutkeun awahing ku ambek. Eta we sora anu ngagolombrang teh dituturkeun ku sora anu sejenna. Mang Kusmin anu harita aya di patengahan ngadenge sora anu ngagolombrang di dapur bari aya sora anu ngahiung, manehna ngarasa heran bari nungkupan ceulina siga anu ngarasa katorekan. Manehna gancang cengkat tina diukna tuluy ngelol ti lawang tengah. Ceuli angger ditungkup ku dampal leungeunna. Kasampak ku Mang Kusmin anu jadi pamajikanana keur ngumbah paparabotan bari gegelendeng. Baskom wadah kumbaheun keur muih dina upin bari ngaluarkeun sora. Horeng anu ngagolombrang teh sora baskom anu harita keur muih dina upin. Nanaonan ari emak ku kumbah bari gegelendeng. Jaba eta baskom kuat kajoget kitu dina upin. Mang Kusmin tumanya bari satengah heureuyan dibarengan ku seuri. Sakituna mah teu kaasup saruana. Najan Mang Kusmin ngarasa hariwang ku sora baskom anu keur muih, manehna tumanya dina kaayaan leuleuy. Ari Bisari ditanya kudu jadi salakina bari nanyana leuleuy teh lain ka bawa leler. Manehna ngadon mencrong kanu nanya bari biwir jamotrot. Golombrang, nampan anu harita keur dikumbah dibebeutkeun ku Bisari. Minangka jawaban kanu bieu nanya. Bisari siga nu nangtang ka salakina. Beuh, itu geura ari emak. Geuning siga nu kasurupan. Mang Kusmin tumanya deui bari semu ngaheureuyan kanu keur ambek. Supaya nu ambek teu katutuluyan, kitu pamikirna. Da heueuh atuh da sapoe-sapoena teh ukur kacape hirup teh. Iraha teuing siga batur. Yeuh, batur mah pamajikan teh di dangdanan, di bawah shopping, samalah mindeng di bawah hiburan. Ieu mah iraha teuing kanu jadi pamajikan nyenangkeun siga batur. Ceuk Bisari nembalan ngomongna ka mana karep. Golombrang, sora sendok ninggang kana piring seng. Bisari nunda sendok meunang ngumbah oge satengah dibebeutkeun. Dedeuh teuing capek kitu emak teh. Keun ku akang urang tuluykeun gegerohna. Karunya teuing wanita karir hayang reureuh. Ceuk Mang Kusmin bari nyampeurkeun kanu keur ngumbahan wadah. Nyaritana angger leuleuy bari ngaheureuyan. Eta meureun sangkan ulah aya riributan. Sok padahal sapopoena mah lamun ngageroan kanu jadi pamajikan cukup ku nyebut ngaran. Harita mah make nyebut emak. Mangemakeun ka anakna. Malah make ngaheureuyan nyebut wanita karir sagala ka Bisari. Nyaan ambekna Bisari harita lain heureuyan. Siga anu meupeus keuyang kanu jadi salakina. Kaditu sia nontong make nyampeurkeun sagala. Ukur biwir tiba heula oge
ngomong siga nu heueuh rek ngajak jalan-jalan, tapi teu pernah kabuktian datang ka kiwari oge. Ceuk Bisari ngomongna siga nu nagih janji. Hiu nu nyampeurkeun kumanehna ditajong kana lebah bitis Mang Kusmin. Mang Kusmin rikat ngageserkeun suku anu bieu rek ditajongna. Bisari kabawa ku tanaga sorangan. Seureuleuh suku Bisari anu sabelah deui disorodot. Sigana nincak lebah cai. Rek teu kitu kumaha. Cai dina ubin ngabayabah, da pugu gegerokna dibarengan ku ambek jeung brengrong. Pantes lamun cai tina sesa panuusan parabot ngabayabah dina ubin. Bisari ngadon labuh, seureuleuh gedebut, gombrang. Sora baskom anu katinggang ku bujur Bisari ngagolombrang kuat ka ngacleng. Kabahayang atuh palawargi, pangawakan Bisari anu bayuh-yuh bari imbitna badag tur ngeusi ti beubet ninggang baskom. Pantes lamun sora bujurna ngagedebut ninggang baskom dibarengan ku sora baskom anu ngacleng bari ngagolombrang. Mang Kusmin ngarasa leuwas, gentak manehna dongko. Maksud mah rek mangku bari nulungan anu labuh. Nyaan eta Bisari, sakitu geus labuh bari dina kaayaan diuk nyang saya dina ubin masih kene aya tanaga. Bari teu dirasa bujur anu bieu ti teudeut meusan. Sirah Mang Kusmin anu harita keur dongko, buukna kumanehna dijenggut bari rada ditongtak ka handap. Peletuk tarang Mang Kusmin keuna kana tembok tempat kukumbah. Au cenah. Mang Kusmin ngagorowok ngarasa nyeri. Pelentung tarang Mang Kusmin nong-nong sagede endog soang. Nyel Mang Kusmin ambek. Manehna siga nu kapancing emosi. Har, teu beunang disabaran geuning manusa darat teh. Ceuk Mang Kusmin nyaritana rada bedas. Teu anta parah, Bisari anu harita diuk keneh bari leungeun arek nyabak deui ka manehna. Ku manehna awak Bisari direngkolkeun. Regeyeng badan Bisari dipangku bari satengah dihompet dina dadana. Bisari roroesan bari teterjelan. Leungeun sabelahna neunggelan tonggong Mang Kusmin bari anu sabelah deui roroesan lebah leungeun Mang Kusmin anu dipake ngadengkek awak manehna siga nu hayang leupas. Lepaskeun sia kunyang, teu sudi deuleu, sok turunkeun. Ceuk Bisari cocorowokan leungeun angger neunggelan tonggong salakina. Mang Kusmin teu ngawaro kanu gogorokan bari susumbar. Bisari angger dipangku bari didengkek. Regeyeng dibawa ka kamar siga nu hampangeun. Sanangajan pangawakan Bisari kawilang badag, Mang Kusmin siga nu teu ngarasa beuran. Dibarengan ku keheul meureun, tanaga siga nu ngadadak nambahan. Sup Mang Kusmin ka kamar, keblu sora ti kamar kawilang tarik. Meureun badan Bisari digubragkeun ninggang kasur. Disusul ku sora Bisari siga sora anu keur dibekem. Di jero kamar kadenge sora anu brigreg dibarengan ku sora anu ngomong teu puguh kadengena siga anu silih harengan. Beuki lila sora anu brigreg ti jero kamar beuki ngalonan. Les sora anu brigreg teh ngiles. Lamat-lamat kadenge sora ganti ku sora silih tembalan. Hawar-hawar aya sora anu seuri dibarengan ku napas anu ngahega. Saluareun imah sora tonggeret awor jeung sora anu kaluar ti jero kamar. Nandakeun wanci ngagayuh ka burit. Cag Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman. Ulah hilap, like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.